Lamun metis ngarujak di kota teh tinggal meuli ya kan. Tapi lamun di lembur mah nyieun sorangan. Aktivitas budak bujang sapopoe di lembur. Halo guys. Nah, jadikan kamari teh aya rencana ngarujak metis gitu ya guys. Alhasil poe ayeuna teh jadi. Ya karena kan biasana lamun sesuatu nu direncanakeun sok tara jadinya. Biasana lamun nu jadi teh sok rencana dadakan. Tapi ieu mah urang bisa mematahkan sesuatu kemustahilan itu. Oke lanjut. Ieu teh urang ngarujakna di imah teteh karena keur aya di imah oge. Ngarujak poe ayeuna teh pake buah gedang jeung mangga karena cuman eta doang nu aya. Ieu teh kan urang bagian ngulek cabena nya tapi tiba-tiba pisan karageteun dikira uyah padahal ieu teh gula guys. Ongkoh gulana titah loba tapi maranehna karageteun sorangan. Kan anehnya sampai banget urang teh cengop pisan karena nempok komuk banget maranehna teh kageteun. Saha nu teu bingung atuhnya. Ongkoh titah make gula loba pas digulaan karaget kitu. Jadi urang iluan bingung. Oke next, rujak nu kieu teh biasana sok dipake anu keur 7 bulanan karena emang tradisina tiba heula kitu. Tapi teuing si lamun di lembur batur mah, soalna kan sok beda-beda di setiap daerahna. Atuh ieu mah berhubung jeung ubar jalangar sirah jadi saayana anu dijieun. Jadi henteu komplit bahan-bahanna. Tapi teu naon selagi nikmat dihakana, oke-oke aja ya kan. Komo deui ayeuna teh cuacana lumayan nyerenteng jadi cocok pisan jeung ubaran sirah anu keur jalangar. Mancik ieu mah emang keur ngelekeb-ngelekebna hawa panas. Entah kasorena bakalan hujan moal nama, tapi biasa nama sih sok haju weather hujan karena emang hese diprediksi jeung teu disangka-sangka. Oh heueuh guys, ari orang Sunda mah jeung babaturan atawa jeung keluarga teh eueuh katagilaan karena sok aya wae jelema nu ngomong ih meuni reurejengan kitu eta sendokna dicelupkeun di kadinya cenah. Jadi kieu guys ngaranna keur babarengan mah kan emang konsepna kitu. Ari jelema gilaan mah moal asup kana modelan kieu.